Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah ari sia teh ku odog-odog teuing kiai, ku goblok-goblok teuing kiai, atuh masih keur teu muka atuh sia masyaallah mending dagang toge sia kiai. Heran nang maka kiai. Baca ta ayat ta baca. Masyaallah kari. Mangkaning aya ieu kiai di dieu hiji. Aya hiji kiai di dieu ieu anu milu ngaji anu kasumbang ku harita anu nomor kadua ku jawara anu ngaji di dieu aya hiji. Balik sia. Dalekeun, jalan mana coba ayo. Aja naing mah di benduan kunyana ge oh masalah ieu mah, asal di akhirat aing di alam ku Allah. Ye, geus cenah aing moal nyaba ka kieu cit teu hayang aing bisa baku sia. Ye. Aduh ya Allah ya. Pan cenah teu meunang kitu cenah kiai jadi jelema. Da kitu bae aing mah. Ye, itu teh mah lain kiai cenah kiai. Kajeun aing mah teu dikaikeun ku sia ge. Aing asal ku Allah bae. Dah can pugu cenah ku Allah ge. Bool sia. Ye. Ya, coba tuh kitu basaruan cenah kiai ge lain kiai itu mah jawara. Enggak. Ai kaluar ti sumut sia mah kajeun. Jiman ardallaha bisa khotin nas tafahullah. Jelema nu nyieun karidhoan Allah make bebendu manusia nu salah. Nah, tafahullah bakal dicukup ku Gusti Allah. Jeh, emang aing teu boga rumus teh. Aduh Gusti. Nah ieu kan keur carita ieu mah teu rek mumusuhan. Keur carita nasehat ti Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi ti Gusti Allah tuh mangga bae deuk kumaha ge. Mangga bae sakadar nyampekeun atuh kiai mah. Ieu teh kepanjangan tangan ti Kangjeng Nabi sampikeun. Adapun kanasehatan teu kanasehatan teh mah lain urusan kiai, urusan diri jeung Allah. Sadajan kipudoli unggal peuting hayuh bae ge pan terus bae awas mabok ulah zina sing hade kudu sedekah sing hade jatuna rurut. Aduh jan niat ge lain deuk nganasehatan jelema ieu tah mah hayang ganti ban mobil. Atuh biasa. Geus kitu. Terus jelema bantu cak Kangjeng Nabi kumaha hijrahna hijrah ka awewe yan kihuha tuh kan terus mah tah bae terus boga bae hijrahna kada harta atuh bakal ngamilik yung hijrahna ilallahu wa rasulih kadinya ka Allah ka Rasul teger kajen gukuman sieun dipake ka bendu ku manusia henteu asal lempeng di jalur Allah selamana manusia mah mun teu ngalem nyawat cek Imam Ghazali sakit tuh baik cenah diaromongkeun ku jalma sadaekna keuna ngabudah ngomongkeun asal lurus di jalan Allah man ardallah jelema nu nyieun ridho Allah bisa qatin nas ku bebendu manusia kafahullah jeh tapi sabalik dah jelema anu nyieun bebendu Allah man sakhatallah biridonas hayang di alam bae ke manusia bo urang lamun ulang ngaharamkeun kredit engke mana teuing meureun jelema ka urang teh sieun ku manusia bakal dipasrahkeun segala rupa kamanehan wakalahullah. Basya capek hirup bakal teangan ridho Allah cenah batur beduan kajin mal kebal boh jelema ngaromongkeun antapkeun sadaekna ngomong ieu sapira ngomong tuh eta prinsip ngaranna fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum kade ulah kabong broy ku harta kafir ku harta kufar ulah kabong broy ku anak-anak kufar
kadengena teh ku Parmatu boga pabrik anu tuh boga pabrik anu tuh boga pabrik anu tuh anakna nu sakola di Australia nu sakola di Amerika nu sakola di Jerman nu sakola di Yapan nu sakola di RRC kabita ku anak-anak kafir kos kitu ulah fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum ulah kabita ulah kabongber emang innama yuridu Allahu liyu'adzibahum daya lian Allah ngarepkeun ka para kupar-kupar ku hartana para kupar-kupar ku anakna eta teh semata-mata dibere ku Gusti Allah renganan deuk disiksa ku Gusti Allah lain sakadar siksa sembarangan siksa renganan siksana di dunia wal akhirah dunia siksa akhirat tadi siksa ih kadeleuna ku mata nafsu urang nyana bahagia padahal capek liu'adzibahum biha fil hayatid dunya dina mimiti harta neangan nageh manehana nanggeus kasiksa kafir teh uja-uji asup ka rumus perekonomian untung rugi terus bae nyalaman teh nyaritakeun soal hukum-hukum anu penting keuntungan kumacarana dibeakeun jeung dikerahkeun pola pikir teh jang sakadar ngumpul-ngumpul harta penting berang terus we istirahatna harta teh akal teh pikiran teh jang ngumpul-ngumpul dunia terus deh pikiran ke akhirat kafir capek mulai rada kumpul-kumpul harta teh dibudakeun manehanana mimiti pikiranana jang harta bari geus aya perusahaan teh material teh geus aya perusahaan teh segala limbah teh dan lain sebagainya mobil geus boga beki tambah pemikiran tentang dunia nyen satpamnya na kasinan besi anu maling dirorowot ku pemuda nyeri hatena terus mobilna kudu make satpam ya urusan akan dunia wani mayar capek eta hirup kos kitu teh emang merdeka teu merdeka mulai berurusan sautak-sautik lantaran manehanana boga usaha teh di dinya ya kepala desa anu minta kontribusi lantarannya anak ngumpul harta teh berat make perhitungan aya pemuda Pancasila datang ka dinya teh lantaran ieu sahibul wilayah mau tidak mau kudu aya uang jago berat galuarkeun anak capek hate teh siksa dunia ieu siksa harta eta kos kitu siksa hati mulai pajak terus tapi ku Gusti Allah teh dibere luhur gede yen pabrik di dia karyawan dicekek ku manehana demi kemajuan hartana sorangan terus saya demo tinggal demo kajen teh nyogok yana ka DPR nu penting iya untung rugi daripada naikkeun gaji karyawan mendingan nyogok ka Depnaker geus kos kitu hitung-hitunganana ieu Al-Qur'an eta sampaikeun ka dinya nyaritakeunana nyaho ka Depnaker sagarayat insyaallah luar biasa ya Allah ya Rabb hitung-hitunganana untungan mana naikkeun gaji ieu jeung nyogok ka dieu seperti kos kitu tah aya polisi nu urak-wiri cakal polisi bayar amankeun buru amankeun geus kaluarkeun anu nakal kaluarkeun bayar harta mah kos kitu main nya terus jadilah nyana hartawan jadilah nyana jutawan kamana-mana diaping kahayangna kos kitu harta mah eta teh lain merdeka capek eta teh nah ieu teh kade Muhammad dibere harta kitu teh istidraj disungkun ku aing
latas tahsinnya mana alaihim ulah nganggap bagus nikmatku ku aing dibikeun ka manehanana harta berlimpah ulah nganggap bagus ku aing kanikmatan nu dibikeun ka manehanana anakna jararadi fahiya istidrajun ku aing teh dibongbroy be padahal capek hatena kasiunan ieu kasiunan itu kasiunan ieu kasiunan itu ih capek siksa ku harta teh kasiksa manehanana ieu di dunia di akhiratna wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun coplok nyawana keluar geus datang ka wasuna waktuna yane kana ajalna mah atuh tetep bae sugih tinggal sugih lim siriong kurang kumaha sugihna modal paharto kurang kumaha kayana komo si eta mah kaya henteu hebat henteu ngajejas wahum kafirun wahum kafirun keluar coplok nyawa tina ragana lepas paeh karana wahum kafirun kafir disiksa makanya disiksa teh lain 1 tahun 2 tahun lain 10 20 tahun lain 100 200 tahun abadal abidina wa amadal amin di dunia dibudakeun ku dunia ku harta capek nyakolakeun anak ka Australia ayo keur sakola cek kafir teh di dunia teh urang kudu kaya raya ayo teu beunang aya gangguan sautak saeutik capek hati sakolakeun ke Amerika sigana senang teh capek hati teh mikiran harta mikiran anak sanajan jadi jurusan perekonomian hebat luar biasa bisa aja usaha deh capek kasihan dek nyawa paeh na kafir siksa ku Allah di dunia jeung di akhirat kaciridak secara kasat mata senang padahal tersiksa moal ayanya nama kudu sedekah jatuh nyahoeun ka bab ganjaran moal ayanya nama infak jatuh nyahoeun kana bab jariyah. Adapun kafir mereka masjid, kafir mereka pondok pesantren, mereka kiai, lain semata-mata merek dibalik merek dek menundukkan kekuatan muslim, dek menundukkan kekuatan mukmin. Akibatnya lantaran dibere sumuhun daun. Masa sih kafir cium tangan? Masa kafir cium tangan? Ditenden di mana ieu iman kiai lamun kiai na bae kos kitu atuh anakna deuk kumaha murid ada kumaha nu atak lamun aya kiai narima aju cium tangan eta teh jelema nu nyakolakeun kadinya nu masalahkeun kadinya bapana eta mah geus bae bapana tololna ge di atas tolol ti tolol ka tolol teh 2 kilo eta mbahna tolol maksudna atuh kiai ge kos kitu ente diantepkeun atuh anak kurang ngaji di dinya awas ya kabelah dituna lamun Allah murka dicabut imanna kiaina aju terus ka muridna naudzubillah min zalik cabut anak boleh pesantren di kiai kiai modal kos karena itu Quran dah sih ada ulah tah nulis saquran aya talar maja ikro pohoan bae ayat ieu bae talar Iqra puan baik Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam Iqra 'allama Iqra bismi rabbik Iqra cak makmum aing asana bolak-balik di dieu bae imam blon ya imam ya gara-gara teu boga pamajikan jadi kieu ya imam ya Masya Allah beres sama masih kene baca Fatihah ya imam tuh baca Fatihah Allahu Akbar datang bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun aya nu naon kitu ngaran dedeh qul ya ayyuhal kafirun dedeh dahem lain naon sih mah nya lagi bingung emang naon dia bingung ya lagi tah aya nu di tukang Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin tahlil tolong iya gara-gara teu boga pamajikan kos gitu
Madak imam teh hiji nu kasep, dua nu boga pamajikan, tilu nu sugih, opat nu pinter, eta syarat dari imam Jumat. Maksudnya supaya imam teh tegep ngimamanana makmum ngakabawangeunna. Kasep bacaanana bagus, pamajikanana geulis, bila perlu dua. Oh, zaman. Sugih, jadi jalan teu loba pikiran. Ngimaman teh khusuk. Sholli fardhu Jumat, Allahu akbar, ngeunaheun kan tegep. Ieu imam anu bangsa komo teu boga pamajikan mah kan aya dina hateun aing ngira kawinnya ngira kan geus lah jadikan imam kos kitu mah makruh. Atawa pamajikanna jore adong ke kan lamun aya nu liwat geulis teh akur jeung nu di imah cek cenah teh. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Ulah ngajadikeun heran urang mah deuleu kafir naik baby band. Waduh, tah ku sakieu bae ge. Dorakas ya. Doraka, fala tu'jibka amwaluhum. Berarti sia abong bro eta kos kitu. Ulah. Aya encek naik Lexus. Waduh, tah waduh eta teh dicatet ku malaikat jangka neraka teh. Gimana? Ulah cek segitu. Bahaya. Fala tujib gambaluhum wala ulad. Tuh. Mata kurang mimiti api-api heula bae api-api heula. Aya encek itu lewat naik Lexus ulah di dalan teh. Nyana ngelaksonan net apa lo? Laksonin gua apa lo? Lewat-lewat aja enggak usah klakson. Kecuali mobilnya kasih gua. Wah, tambah jahanam deh bae. Ulah. Urang dek galadenan ka kafir teh lantaran urang kabong broy ku harta kafir. Urang dek lapan sepatu kabong broy ku harta kafir. Urang dek jadi hadam kafir teh lantaran kabong broy ku harta kafir. Nah, iya jelema anu kabong broy ku harta kafir daek ngelapan sapatuna daek sasapu daek rugi ge lain rugi letik-letik teh jelema je aya teh jelema anu jadi pangladan kafir barang ngaji ka dieu teh nyana kieu nyaceknya nanti aya aing waduh jadi hadam kafir bae di akhirat can karuhan aing kuari galadan kafir balik ngaji ti dieu balik ngaji langsung manehna bebejak ka bosna bos ada apa mau? Saya berhenti kerja. Kenapa kamu berhenti kerja? Enggak, udah saya mau berhenti. Ya, ntar lu makan di mana? Ada Allah. Lu emang habis dari mana ini ngaji, bos? Iya ber, bejakan bener ayat terang-terangan ya. Langsung, bos datang di dan lantaran nyupiran anak bagus, segala rupa namun ayat kerusakan bagus. Manyana dibujuk aku bos dari Jakarta. Enggak bos. Ya. Lu dulu mah ngomongnya sopan sekarang jadi begitu di depan kafir nggak boleh sopan bos. Hebat aja lu bang kurang rangkas coba dibayan bang yes. Lu nanti mau usaha apa urusan saya bos urusan saya lu kalau mau berhenti karena kamu berhentinya semau kemauan lu gua nggak kasih gaji lu biarin bos makan gaji saya sama bos semua. Kagetin bosnya kagetin kita iman torojol datang nambahan ka dieu masya Allah teh hayang segala di aja ku ari nu sugih atuh teh sugan barang eureun aju sugih atuh biasa we dagang ka bengkelnya tapi tenang cek jana tenang pikiran masya Allah nang saya nang Allah teger ku ari kamari mah nyana bertekuk lutut di kafir ku ari jadi musuh bahkan jangan geus ngomong bae aya keributan jeung kafir golok miskin urang rangkas atuh pokona mah boro-boro kadung aing nu batur ge paling dicacagan sia urang rangkas masya Allah ulah kabong broy ulah kabita ulah resep ka harta-harta kafir ke anak-anak kafir istidraj panyungkun ti Gusti Allah innama yuridullahu liyu'adzibahum daya lian Allah teh kitu ka kafir teh
dihayukeun ku Gusti Allah teh ieu istidraj disungkun manehanana ku Gusti Allah sebab dunia adalah jannatul kafirin. Sakada di dunia nya masa senangan teh salin ganti awewe di hotel wajar sebab surga na engke di akhirat tinggal meulem na bae tinggal di beulem diojaikeun di neraka. Urang makan ieu di dunia teh urang mah sempit kadeleuna sempit sote padahal lamun naik derajat justru urang jadi merdeka. Sempit sote kehalangan ku larangan-larangan. Ketika urang dek mabok aya ayat haram. Tiga urang dek judi aya ayat haram. Tiga urang dek zina aya ayat haram. Tiga urang dek ngadahar daging babi kos tembang bae babi di dahar. Nya lagi nyana ngomong sorangan mendingan tembang jeung daging babi mana naonan cek nya lagi. Teh daging anjing japuh geuna. Nyana sorangan da eta kan hebat eta tah ngaji teh eta jadi pager ngaji teh nu tadina kamari mah daek mabok barang ngaji haram tadina daek judi barang ngaji haram pager tah ngaji teh jadi pager tah tuh wari kosu sempit di pager ku larangan-larangan korenganan merdeka pikiranana jadi indah masya Allah karim nikmat terasa aya nu ngaping urang aya nu ngabimbing urang teh sebab naon eta teh tadi ieu biasana aing osok tapi barang ngaji tek dibimbing ku pengetahuan hasil ngaji nang saha nang Allah kamari daek keneh kredit guarin teh lu itu geus bisa di over kredit nyieun anyar deui teu beres jelema. Masya Allah larangan ingat jana aing hirup sampai sapeting 24 jam di antara 24 jam teh anu pake nyambung ka Gusti Allah teh sabaraha lamun waliullah mah ulah aya goplah sadetik samenit ge ulah aya goplah ketika goplah nyarekanan diri sorangan ai awak sia teh cek wali pasti poho ka Allah detik eta menit eta jam eta aya naon sih sia waliullah geus jarekanan sorangan kadanan aing cara waliullah atuh keur salat aing teh bisa nikmat ibadah ieu kunaon ieu di antara 24 jam digunakeun pake naon potong sare potong leha-leha dan lain ngan sabaraha menit urang salat ka Gusti Allah teh 10 menit kali 5 berarti 50 menit aya sajam di antara 24 jam teh ya sajam lah barokah ka Gusti Allah eta ge teh inget ka Allah keur salat ge ingetna kana pagawean sorangan deuk iraha inget ka Allah na direnung ku urang ai kan mah awak bolon teh bolon atuh bodoh ge geus ulah kudu digoblok-goblok ku kiai si awak ulah waka ditolol-tolol ku kiai kadang-kadang ditolol-tolol ku kiai mah marah kadang-kadang digoblok-goblok ku kiai mah marah ku aing geus sia dipencit sia ku aing awak goblok badan sia emang sia teh jahong aing meuli golok kabari di Garut aing meuli di Ciselat sia awas sia dipencit sia ku aing hayo memeh mencit sia mencit tatangga heula sia ku aing apa jadi blok ada tuh ya nah ieu nasehatan awak nasehatan 24 jam per hari kuari umur sia geus sabar umur sia kuari geus sabaraha awak geus aya cenah 70 mah atuh sia can bener-bener goblok gitu sia huis geus di luhur geus dihandap je atuh sia mah jalamun dibukaan mah hideungan buk kabeh huis kabeh kaliang-liang irung pinu huis atuh kunaon sia atuh eta ai salat teh husu-husu kana mah goblok sia jeung hayang kawin deui tolol beureunan ieu nasehatan awak urang nasehatan awak urang ih kumaha lalakona ieu sia sehingga sajeun ka deui ka kuburan. Iya maksudnya masalah tamah ada kawin mau masalah kan ini permasalahannya can khusus sholat can khusus sholat ini aya aturan keur sholat nya main HP keur sholat diasupkeun deui mantas mun bisa memberi keur sholat ya cara mangorder karung goni
Ya Allah ya Gusti. Nah, iya renungan. Makin membaik ke kadituna makin membaik. Nah, horenganan. Iya keur caritaan khusus ka Kangjeng Nabi ulah kabong beroy ku harta kafir ulah kabong beroy ku anak-anak kafir. Umumna majang urang kabehan lain ti kafir bae horenganan harta mah jadi jaring kana kajahatan horenganan sumber tina kajahatan adunya rasul khotiyatin ca Kangjeng Nabi dunia teh horenganan pangkal sumber segala kejahatan dunia geus ngeunah-ngeunah kiai teh dititipan ilmu ku Gusti Allah teh deuk maca naon bae bisa geus puguh ambil jurumiyah saraf bisa nya ya mah patali jeung sarafna edan jadi saraf sepugu alfiah johar makbul hadis Kangjeng Nabi Bukhari Muslim bisa sunan berbagai sunan Abu Daud Ibnu Majah Tirmidzi tafsir baca kunyana eueuh hiji hadis eueuh hiji tafsir nu nyaritakeun hebatna dunia malaya kabeh dunia mah adalah jahat ra'su kulli khotiati dibacakan kunyana aja pinter kunaon atuh barang pilkada lah lu lumayan naik pilgub lu lumayan naik pilpres geus selain lu lumayanan deui tah popoharaan ye demi bangsa jeung nagara cenah kiai lain masalah urusan ngajenengkeunana urusan dunia lamun aya anu endek calon bupati dukung kurang lamun pi bagusin nu jorena nu mana menta disumbangna jiya tuh dukung doakeun pi bagusin di budak teh ngurusan ada kudu aya nu ngurusan ayo dukung kurang tapi ulah nungguan pamerena cara kipodolina naonan ye gede henteu Bandung dina mah bandera bae dipasang badai jasa ya Allah ya Rabbi Gusti rugi dunia akhirat apa kos gitu deh ternyata minta iya cuma ima dibere sia proposal naga aya di ditu aya pilgub dukung ngan teliti heula ku urang rencana jeung rencanana ieu jana jam mulai jadi lamun jadi gubernur rencanana neuk naon ieu kemasarakatanana ayo kumaha nah dukung kurang doakan kurang tapi ulah nyokot duit nak sakitu cenah tuh pugu kiai maksudna ge eta nu joren ku alipin lain haji urang cicing bae urang teu dukung lain dukung degekeun kurang rencana perpolitikanana perekonomianna perbudayaanana kadege ku urang teh eta untuk memajukan bangsa jeung negara patali jeung agamana kumaha ieu teh jangan ajukeun agama mayoritas Islam kumaha langkah-langkah dan selanjutnya kaharti kurang dukung ulah nungguan pamerena jeung ulah yang dibere eta kakarek jelema ieu mah lain eukeun ka ditu maksudna teh kayak berkat doang sia tuh teu nyaho anu di luar naon cenah eta sakaing di jero ngajina nu di luar jauh lawan cenah teu naon ayo sia geus maing bae geus lah ieu mah keur carita dunia kabong beroy urang ku dunia nah mulai ngaji goyang Karawang goyang neunah ngaji mah pan beda mulai diliburkeun mulai nah ieu kagoda ku dunia takos kitu tah mulai kurang eksis dina ngaji kaluarna lain bening deui lain cahaya deui kotor buat
karena kolbuna jadi bersihan keluar teh kapan kadengena mah sorak padahal eta kan sinar ilmu nu keluar sinar ilmu nu keluar lamun murni ngeunaheun kadengena mantak loba nu keur ngaji es eta teh aku ngeunaheun-ngeunaheunana campur jeung juring tapi lamun kotor ieu teh geuraheun Masya Allah. Nailah kangjeng Nabi teh ku Gusti Allah ditegar ulah kabong breu ku harta ulah kabong breu ku anak atuh ku ari umumna ka urang kabehan kade harta geus loba jasa contoh harta anu ambalaya jadi tinggalkeun paeh hanaskeun hirup teh sabaraha ibadahna rugi amat kecuali lamun urang hayu di dunia loba harta geus numpuk masjid anu dibangun pasantren anu dibangun majlis anu dibangun si anu hayang ka Mekah si anu hayang umrah ka umrahkeun hayo nyieun pangajian dan lain sebagainya dimanfaatkeun karasa engke geus maot hei kitu mah pan maje ieu kurang kene ieu keramik masjid emang geus kabehan geus tinggal manghaji doang coba bersihin we saja ke lamun kurang kakar kain kadiekeun we duit teh lain cekel ku aing asana ya asana maka keramik ieu asal geus duit dicekel ku jana we atuh geus beres pakai dagang heula Masya Allah istidraj ya harta tiada harta loba jelema anu geus sukses di pemerintahan kagoda ku harta jungkal loba jelema anu geus sukses dina ilmu agama kagoda ku harta jungkal lamun kibar siso geus jadi waliun min auliya ilah 500 murid geus bisa hiber kagoda ku dunia di pemerintah datang nyumbang nah guling dikurang kumaha contoh-contoh geus ambalayah dunia dan dunia atuh dunia mah di tangan sakitu teh di tangan sakit juga saya tulisanana mendak jadi kiai mah geus teu kudu deangan dunia mun kiai masih kena lalampahan ngariung hayang kena berkat sama lain kiai tah mah kos teu atuh dan haonan renungkeun jadi ganjaran teu aing ngaji di jadi ganjaran teu aing aya di dinya teh ieu mah asal tadi berbekat bae mal deui aing mah kadinya teh deui atuh muka amplop di mobil leutik amat sakena salah sana ieu mah jang supir meureunana ieu mah babe jadi ka panitia ini tidak salah nih teu boga etika goblok lain pudoli lain baturna di dunia na capek urusan harta paeh nyawa keluar kafir berarti disiksa na sayu'adzibuhum fil akhirati asyaddal adzab ya Allah wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum kufar munafikin tasararumba ka Allah innahum laminkum bahwa manehanana teh aya di golongan naranjeun kabeh aya mukminuna tiada pun mukmin tasararumba bahwa manehanana teh ngaku mukmin padahal mah wa ma hum minkum padahal mah teu sabakatul hiber acan nya iman teu iman sama sekali Masya Allah ieu ku ari di urang teh ya Allah anu pakai dalil teh bineka tunggal ika kula sok mengamati kula mah HP teu boga TV teu boga tapi sok mengamati dengan dalil bineka tunggal ika kok anu di luar kamanehanana bae teu dianggap bineka tunggal ika berarti salah bineka tunggal ika kejang mengkelompokkan dirina salah lalu dianggap lamun kiai henteu akur jeung jana dianggap teroris tidak bineka tunggal ika jadi dijadikan senjata bineka tunggal ika nah ieu teh kafir sumpah di hareupeun mukmin bahwa nyana ge ieu akur jeung nyana kelompok mukmin padahal ma wa mahum minkum tisai tiga acan kafir ketika babarengan jeung mukmin nyana teh
nilu mensejajarkan diri adaptasi. Wow, luar biasa jana ngadempet mumin nyet berdekatan jeung kiai dan lain-lain sebagainya. Sebabnya anak kan minoritas jana teh kudu berdampingan jeung kiai. Nganggap ideologi nasarua dan lain sebagainya sarua, bahkan make kopiah, bahkan make sampingnya. Weh, pakai samping make kopiah. Tasbih mawa kafir padahal. Kafir. Ya Allah ya Rabbi. Eta tah. Nya teh naon kitu ngaranna adaptasi teh datang ka kos kitu. Adaptasi teh datang ka kos kitu, ngomong lemah lembut dan lain sebagainya. Di balik eta teh padahal mah eta teh dek nyokot hate urang. Dek galuluhkeun urang. Ke satu saat urang bakal ditincak ku manehana. Wa yahlifuna billahi innakum laminkum wa ma hum minkum. Padahal mah walakinnahum qaumun yafraqun. Nyana pasar mah kaum anu sieun, kaum mukminin teh sieun sabenerna mah. Ulah-ulah yang naon kagarak dibere demo 212 bae ge. Sieun kafir teh gadege Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sieun. Eta ge encan nyaan eta kakarak lalaudan tah lalagaan. Kegeus nyaanana makan urang Banten teh geus moal make samping moal make calana sataranjang. Beuh urang Banten emang kumaha gitu cenah mah. Pokona geus nu aya keris tarang haum ge dikeluarkeun ku cenah. Banten emang kumaha gitu. Ieu Banten teh sejarahna lain lalagaan, terkenal di luar negeri, di Belanda teh lain lalagaan. Banten mah pokona mah geus teu nyaho nasehat kana mah asal perang geus. Banten mah kos kitu cenah mah. Henteu geus teu nyaho eleh teu nyaho menang pokona mah aing mah geus teu nyaho naon mah ka Jakarta teh gelut-gelut we pokona mah. Mun ditanya dek ka mana Jakarta, dek naon gelut. Ieu ngagelutan sa pokona saha bae. Banten teh bae. Puguhnya rumah Banten mah. Iya, bagus suara Banten tarurun. Nah, kamari kan can tarurun tama kakarak lalagaan doang. Ye, awas. Deleukeun coba lamun Banten geus turun ke Jakarta. Membabi buta ujianana. Kuari ge aya nu geus kasagolok bae. Kadang-kadang anak dan coba heula, coba. Tapi boga sejarah Banten mah. Dia bakal perang deui ke jeung Baduy. Bakal perang deui jeung Baduy. Aing nyadar aing ge bakal ngeleh perang jeung dia. Tapi kaluhun aing kita perang jeung Daria. Ngan aing memang perang dek lelempangan heula ka negara dia. Ku aing dek di deuleu di negara dia saha nu hebatna. Jadi aing mah harebat kabeh, tapi aing ge bakal ngeleh, tapi tetep aing bakal perang jeung dia. Eta bahasa Baduy eta. Campur Bandung setik. Tuh. La wa yahlifuna billahi innahum laminkum. Kuari terus we ka urang teh terus gadegetan ngadegetan bahkan non kitu garana misionarisna kudunya urang teh nu disakolakeun ka Amerika aya sabaraha jang kepentingan Jawa Timur, Jawa Tengah, jeung Jawa Barat sabaraha misionaris nu aya di urang sabaraha anu bergerak ke kampung-kampung bergerak di mana kita kudu nyaho tah kiai tah kos kitu besi aya engke jelema nu lemah lembut dan lain sebagainya heuh kadeuluna hebat jasa aju nu horenganan deuk mawa hari tanu paneta kos kitu ieu misionaris di urang teh kos karana itu tah horenganan deuk mawa si eta nu saurang deui teh sakarang-karangna tuh si eta dan si eta Indonesia mah janu nyekel nagara teh emang saha kitu tah si eta jeung si eta tuh deuk kubah atuh si eta jeung si eta aman Indonesia teh kajian teh urusan zahir ieu ja asli menang Gusti Allah ngan ieu bae horenganan kafir ma wa yahlifuna billah sumpah ka Allah innahum laminkum wana teh sumpah di ari penmumin bahwa manehna mukmin wa hum minkum padahal man teu saeutik kacan walakinnahum qaumun yafraqun tetapi manehna sebenarnya kaum anu sieun nya nama kos musyrikin masararieun musyrikin kafirin sieun ka mukmin mentakwari di Amerika loba anu asup Islam, Jerman loba anu asup Islam, di Inggris loba anu asup Islam. Kejadian perang Baghdad, kejadian perang Suriah, satu sisi
Iya kerugian jeung kekalahan luar biasa. Di sisi lain bisa jelema loba anu asup Islam. Perang teh hikmahna seperti kos kitu. Ambalayah ku anu asup Islam teh. Ribut di Amerika gara-gara gereja dijieun masjid, ka urang mah teu pati rame kan. Di Perancis aya hiji gereja pertahankan belum jieun masjid, di urang mah kan teu aya teh berita-berita kos kitu. Lantaran anu boga satelitna ieu kan batur kan dijual di urang, sehingga berita-berita anu ngaharumkeun agama eueuh ka urang. Ngaharumkeun agama teh urang teh berita anu memojokkan. Masya Allah. Padahal mah di Amerika kuarin asup Islam loba orang gedean ke asup Islam. Di numantak di urang berkibar bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah eta kamari seputar bulan Maulud unggal negara bendera eta teh berkibar. Di urang mah dibeulem ku NU. Oh masalah ieu mah keur carita halal hak, ieu mah keur carita halal hak. Masalah teman meuleuh dengan motif nama jadi tambah politik ieu tambah kos kitu lain meuleuh la ilaha illallah na lain ngan berani teh meuleuh la ilaha illallah ulah mau rikak bulu kunaon make dibeuleuh atuh geus bae teh kudu dibeuleuh. Politik pada tangga kos kitu, politik pada tangga kos kitu teu mungkin lamun lain latar belakangna politik bahasa NU meuleuh kudu la ilaha illallah. Bocah eta mah hitung-hitung Quran buruk bae ngomongna naon geus sabodo sia. Tapi nu jelas wae eta kalimatun thayyibah la ilaha illallah nu kudu diagung-agung, nu kudu dipusti-pusti sing hade kok dibeulem. Politik jahatna datang ka kos kitu. Oh masalah ieu mah geus tapi dikibarkeun di Amerika, dikibarkeun di RRC, dikibarkeun di kitu Moskow, dikibarkeun di Turki, dikibarkeun di berbagai negara. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Endek aya naon sih di Perancis, di Inggris, di Belanda dikibar-kibarkeun. Serentak ya dia berkibar bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di urang nu ngomando di urang teh budak-budak laletik bawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah benderana. Aya ceramah di Barawa nya meuli. Aya ceramah di Barawa eta nang saha eta? Jahat TU asup ka urang atuh nya huru ja biasa bae, FPI ja biasa bae kalau tapi budak letik mawa bendera meuli la ilaha di kieu-kieukeun. Dikieu-kieukeun kalurah ge lah nih. Lah enggak boleh. Cak urang aing aduh ngaladenan salah. Camat ge camat banget da ieu. Bila perlu nyerena di kairung camatkeun. La ilaha illallah. Maksudna nang saha eta gerak sorangan. Wallahu alam dibalik ieu. Kumaha ge sok renung bae. Kula sok renung bae ji aya naon sih ke budak-budak letik mau bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasul beureun budak letikna hayang ka sorga. Sebagian orang NU meureun embung ka sorga. Atuh teh kitu bae meureun. Ye cenah tah mah sapira naon. Ja urang mah anu dianggap ieu mustika ja urang mah embung ngahinakeun embung meuleuh. Eta macana politik berarti sia kuari ieu keur dikuasai ku politik teu bagus tinggal kitu bae lah. Atuh tinggal dikuasai ku politik teu bagus atuh bake naonan atuh bake dadaekan. Kira-kira atuh teu bagus mah politik ulah atuh steril atuh. Ji urang bilu deka mana moal kebal deui kan bae urang. Tuh kaget sia kan. Aing ge kaget. La yajiduna malja'an law magharatin law muddakhala. Kafirmasienan kaum mukminin ku sieun-sieunanya nama sabenerna mah lamun manggihan mah jangung si model bentengan atuh niscaya nyana datang ka bentengan ngararungsi. Nyana kusieun-sieunna kaum mukminin neangan jang nyalametkeun diri lamun manggihan buha-buha jang nyalametkeun diri niscaya lawallahu ilaihi nyana bakal berangkat menuju buha. Allah yajiduna namun nyana manggihan mah mudakhalan tempat-tempat araran
asup liang-liang atawa naon bae jang nyalametkeun diri anu nya bisa asup kadinya tur salamet lawallahu ilaihi taya manehanana asup kadinya jang nyalametkeun diri maut gegerahan makan kakarak ngadenge-denge endek demo bae ge harita di Jakarta ieu teh sabaraha ratus kafir anu berangkat ke Singapura kasieuna je kula makan teu nyaho ngan sok memantau bae baca koran tilok boga HP henteu aing mah TV ja beritana kos kana itu ngan osok ge be eta di bandara numpuk amat emang kieu ka bandara ulah loba omong bandara numpuk di bandara numpuk kafir di Singapura nyalametkeun diri ieu ayatna orenganan ieu ayatna teh law yajiduna malja'an law magharatin law muddakhala law allau ilaihi wa hum yajmahun nu manta kafir Amerika nyeun Apollo di luhur teh eta teh ajang ngajadikeun malja'an dek ngajadikeun malja tempat fungsi ketika engke bakal perang dahsyat di alam dunia pemikiran manehanana engke orang-orang Amerika orang-orang gedean dek dibawa ke luhur melalui Apollo dek cara ricing di luhur pemikirannya kan seperti eta pemikiran kafir itu seperti kumbung-bung na paeh jeregen paeh bae Jimmy Carter paeh tejan paeh ja je Bush paeh jan modar ji tinggal Obama encan sama encan bakal lah paeh sarua bae John Kennedy baheula aja paeh raja anu luar biasa diktatorna paeh sarua bae pararaeh kabeh ieu nya dan deukeun Apollo nya negara di luhur ku hampa udara maksudna ketika aya kericuhan peperangan embung bae dibawaan ku Apollo ka ditu per detik ieu can berhasil eureun nya nyaritakeun Apollo beak dana tukang roti kan di ditu mah hayang SG hararese pernah kejadian astronot teh barang datang ka luhur haus neangan tukang roti Masya Allah sakjana ini aing bisa paeh di luhur Masya Allah dikirim di hadap ka luhur pan eta ngirim roti ka luhur biayana sabaraha miliar sakari geder ngirim roti doang wah cak Amerika aing kewalahan geus kieu mah jeh eleh ku ki muslim benda kerep mah begitu benda dek diserang ku Belanda dia kapal di luhur kapal tentara Belanda dek nyerang benda kerep kunaon atuh ki muslim teh di sisi kapal tek nya nang ketrok jendela kapal tek es dagang es di luhur awang-awang cek Belanda ini siapa yang dagang ayo coba ki muslim benda kerep dagang es dari awang-awang atuh Belanda ge hayangan lamun dibuka jendela paeh kabeh atuh langsung nyana instruksi tah langsung ka ieu non gara-garana itu pilot balik emang kenapa ada tukang es ku baca bayu ki muslim aja kos kitu teh ki muslim benda kerep Masya Allah nah ieu udah kula masuk ada gendongeng abah eta pohara amat lain jelema leutik berarti ki muslim teh anu diijazahan langsung ku Syekh Syarif Hidayatullah geus maot ki muslimna hirup di gunung Cerbai Kertapa langsung datang Syekh Syarif Hidayatullah ngawurukan eta bisa dagang geus di luhur kapal diketrok muslim es cak Belanda waduh makanya anu nundek di bomna benda nu dimaksud nyana nundek di bomna teh pesantren benda kerep nundek di bom teh kiai muslim lah prak dagang es di luhur balik nah Amerika mah yang roti di luhur lamun dikirim ku Apollo kan itu sabaraha miliar ngirim roti hiji bae ka luhur geus cek Amerika geus
geus ulah nyen apolo-apolo ulah nya tah teu kudu waliullah man teu kudu nyeunnan apolo teu kudu engke ge bisa hiber sorangan waliullah mah behe lamun Ki Mansur Syekh Mansur atuh ti Mekah asup ka sumur Zamzam set eta muncul di dinginnya di batu Quran dari bari gideug kieu jauh kene teh ka Banten ya Allah ya Rabbi atuh pernah ji pede ge nurutan asup ka sumur brek teu muncul deui untung bae aya insuna bah geus kieu bae ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون sian la yajiduna malja lamun manehna mararangi jang ngungsi atau ngungsi ka Singapura buari masyaallah puluhan ratusan Chinese ngungsi sieun aya urang Islam sieun teu kawan henteu lamun kemari ieu teu ditahanan ku polisi teu ditahanan ku tokoh Asana Jakarta Oyan jelema Banten ditahan Serang ditahan Tangerang ditahanan jangan bodok daratan kabeh ka ditu orok datang orok rok orok Banten maksudnya atuh orok Pandeglang maupun pergi sambel nah ya cara tangga diturunkan aman terkendali nah eta kakarak lalagaanana untung Habib Rizik nyen kos gitu maksudnya naon gambaran lalagaan engke ngemuduk bebenerana engke mohon kuariku siapkan siap pencap-pencap siapkan kuari aing bisa kan sakitu doang atuh siap ji diharapkeun kafir urang ulah diome yai ya atuh leh horenganan ayat teh mah kebenaran ye law yajiduna malja mun kafir teh mangyanjang tempat ngungsi benteng misalna bentengan lawallau ilaihi wa hum yajbahun niscayanya datang kadinya untuk menyelamatkan diri wa hum yajbahun bari gegeran law yajiduna magharatin lamun manehanana manggihan ngan kitu ngaranna guha-guha dan nyalametkeun diri lawallau ilaihi wa hum yajbahun cepat jalan kadinya law yajiduna mudakhala lamun manehanana manggihan liang-liang tempat-tempat jang ararasut maranehana kadinya nyalametkeun diri ku sieun-sieuna ka para mukminin lawallau ilaihi niscaya manehana datang kadinya wa hum yajmahun bari gegeraan kuari mah bentengan di urang mah eueuh atuh guha ge kitu keneh eueuh paling meuli tiket Singapura eta ge sarua melja ngaranna Masya Allah iya dalilnya wa indahu mafatihul gaib di Gusti Allah kunci gaib mah ilmu gaib mah urang mah manusia nu lemah urang mah digilir gular-gilir ku Gusti Allah kicep nang Gusti Allah segala rupa nang Gusti Allah aju nyanyahoanan isuk minggu hareup bulan hareup tahun hareup wah ieu mah ilmu jurig teh bener kos kitu urang jelema biasa datang ka nu boga ilmu jurig jadi sarbeungkeut jeung jurig teh oh eta wa indahu mafatihul gaib sing hade aya kiai nu dibere ku Gusti Allah kaleuwihan tamah dibere kaleuwihan ku Gusti Allah nyanana ge henteu sadar ieu dibukakeun hijab plak sakumaha mukjizat dibikeun ka Kangjeng Nabi karomah dibikeun ka para wali maunah dibikeun ka para ulama nyanana ge kaget sabenerna mah ketika tak dibere hijab kaget nyanana ge kaget numantak teu bisa karomah ditarungkeun cara ilmu debus teu bisa
Debus mah bisa ditarungkeun debus mah, karomah mah teu bisa. Engke bae di mana dibutuhkeun Allah mere. Karomah teh mendak aya wiridan, babari jasa wiridan teh hayang nyieun duit, babari asal dicekel bae daun, bacaan ku urang, tiupkeun jadi duit. Ngan lamun digunakeun kos kitu istidraj sia disiksa ku Gusti Allah, tama digunakeunana ketika model kieu. Di dieu ka Surabaya, barang datang ka Surabaya leungit duit urang dek balik ka dieu mendesak eta ge mentah heula coba ka polisi, mentah heula ka polisi urang. Pagi Pak, pagi ada apa? Ini saya mau pulang kemana? Ke Tangerang. Terus mau apa? Ini saya nggak punya ongkos. Gua juga belum punya, lu minta sama gua. Cek polisi sial dah polisi belum. Padahal mah aya jatah jang paranti jelema nu kasasar kurang eta aya jatah di negara. Tante dibere ya ku polisi teh ye. Hese kesulitan. Gunakeun ilmu eta. Nyokot urang daun. Tak. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal. Au kudu moal dianggeuskeun ku aing babacana ieu. Dek dibaca ku sia kajian ku kumaha ge. Ditiru engkena ieu. Sia mangan hayang sugi blon pan sia mah. Nyegik ngaranna tamatu. Nah, buka kurang bak saukuran ti dieu ka Tangerang bae leuwih teu meunang. Mentana ka Gusti mun kareta sabaraha duit, mun mobil sabaraha duit, mun naik pesawat sabaraha duit, eta pesawat tak eta teh saukuran sakitu bae leuwih bae batal. Babari tah mah kos kitu mah cekel set tiup jadi duit ya mah atuh. Sia harayangnya. Wah, Ki Hairun baheula nyokot doang kos gitu tiup jadi duit naik kareta ka dieu tah gitu. Sakali deui barang naik kareta sakali deui ti Surabaya deui ka dieu Ki Ahmad teh nyokot deui daun ditiup daun deui kan teu daek jadi cekina teh ieu nyana ge sarua aya magolna magol itu dipicieun bae ku cenah geus lah kumaha engke bae ngan teu kadeuleuan ku masinis. Teu kadeuleuan batur mah ditanya ka artis teh mah kieu bae teu kadeuleu. Jadi tah mah dua macem, ima jadi duit we ima teu kadeuleu. Maning mana tah? Asalna maning teu kadeuleu bisa maling batur. Emang siapa pikiran kitu wae jeung. Cuma teu dibere ge ku Gusti Allah. Jadi duit hayang loba, teu kadeuleu deuk maling. Beres jasa. Oh bener lah. Teu dibere-bere. Nailah wa indahu mafatihul gaib. Nu boga kunci gaib mah nu baha gaib Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia eueuh nu nyaho kana urusan gaib-gaib. Allah nu nyaho. Aya kuari tah universitas teh aya anu boga gelarna naon gara-gara gelarna naon? Lain master sok aya urang aya nikahkeun teh SAG. Eta SAG sarua sarjana alam gaib eta. Si ajak nu sok SAG teh. Nah iyalah Allah anu nyaho la ya'lamuha illa hu. Anu nyaho karena urusan ilmu gaib, karena gudang-gudang kegaiban. Anu nyaho karena kunci-kunci gaib. Anu nyaho illahu kecuali Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Nu maha gaib deui Gusti Allah. Mentak nu hese ge urang nyerahkeun ka Gusti Allah. Ibadah teh anu ditinggalina mah mimiti ku syariat teh syarat jeung rukunna. Urang salat syarat jeung rukun ditinggali melalui kacamata syariat. Allahu akbar make kacamata syariat. Hiji ngangkat leungeunna, luruskeun hadwa mankibe ka dieu tek atawa datangkeun kana ka dieu tah ka tungtung ceuli Allah terserah deuk kumaha bae akur bae. Eta kacamata syariat. Bar
deleken mata orang ke tempat sujud sing aja kurang nangtungna ketika ruku sing lempeng mun ditendenan papan eta teh ulah aya berat ka luhur ka handap ka hareup ka tukang lempeng kacamata syariat. Terus sami Allahu liman hamidah tumakninah nu rapih. Terus sujud rukun sujud lu 7 teh kudu napa tarang koduana 2 dampaleun nomor katilu 2 dengkul nomor katiluna ramo minimal nempel 2 jempol rukun sujud make kacamata agama rapih jasa dus tahiyat iftiros terus sampai selesai kacamata syariat rapih jasa taman kurang ku adab make amamah make udang-udang sek ka dieu make udang-udang make buntut tak dek dikakencakeun mangga dek dikatukangkeun mangga dek dikakatuhukeun mangga dek dikadiekeun ngeunana salah ulah masih dikeun buntut kos gitu pek dek kumaha ge nya make irtida tambahan ka dieu lamun tawaf ittiba ngaranna lamun salat irtida sunah ka dieu udang-udang make kemudian irtida na make tambahan hiji deui nurutan ahli sufi tiungkeun hareudang adab-adaban rapi geus Allahu akbar rapih jasa dideuleu ku kacamata syariat mah rapi ngan ukuran kos kitu mah kiai nu ngaji bisa ustad nu ngaji bisa santri nu ngaji bisa pagawe nu ngaji bisa timimiti gubernur bupati bisa ka polisi kos kitu mah bisa RT ge bisa pamalingan ge bisa salat mun sakadar sakitu bisa hayang make jubah aya tokona hayang make sorban aya tokona teu kudu di Tangerang di mingguan ge ngahutang bisa aya teh mah hayang kos kikituan mah rapih jasa jana ngaji deuleu kurang make kacamata toriko batin dideuleu kurang coba kadeuleu ieu lantaran nuria bakal kadeuleu ku nuria deui melayari pur riya ilal murai moal nyaho kana riya kecuali nu sok riya urang nyaho katatang jelema teh ieu jelema riya pan sia nyaho aing mah heula kos kitu teh riya teh aing teh ieu teh jelema mabok ke kajeng ngomong mah aing keur ieu mabok kos kitu eta jelema ku tetang-teteng di hareupeun pabrik ngajago nah eta jajawaran kajeng ngomong kok nyaho aing mah heula kedek gelut teh eta masih neukeun epa eta nyaho tah geus nu riya nu sok riya ka nu riya jahon nah lu ikhlas ge nu sok ikhlas kanu ikhlas bakal nyahoeun jasa ketika salat Allahu akbar dilirik urang geus bisa ikhlas ta budak kula baheula kula ieu mah ieu keur carita ieu keur zaman almarhum aya keneh eta kula ngobrol jeung abah si itu tuh nu di belah juru ikhlas salatna kula ngahuleng kok nyahoeun ka ikhlas henteu kula teu ngajawab geus bae terus balik tarawih teh bareng tadi meunang meureun 3 poe ngomong deui si eta mah teh cenah tah tarawihna bagus ikhlas kumaha ngayahokeun ikhlasna ya hese urang ditatanya beusi dicarekan bah ngan dina HTP pan abah nyahoeun kanu ikhlas teu kaharti geus teu kaharti bae geus teu kaharti geus rada kebal kabelah dia geus aya geus puluhan tah ngomong deui bae lain nu eta nutudukeun tuh nu eta tah si eta tah ikhlas tah bagus ya salatna ikhlas beuki puyeng bae nyahoeun kanu ikhlas mah hese nyaho kanu ikhlas mah eta urusan batin geus bae teu nanyakeun datang ka kadieuna ge teu nanyakeun bae ngan barang deuk bae dibaca ku urang di kitab atuh aya tanda-tanda nu pernah kunyana dilakonan teh eta ku almarhum aya di itu aing ge kos kitu teh ikhlas aing ge kos kitu teh khusyuk nyaho kanu khusyuk jeung kanu henteu teh lantaran geus pernah ngarasakeun khusyuk kos kitu aing pernah khusyuk tah itu ge aya
aya sifat-sifat anu persamaan aing teh kos kitu husu itu ge husu. Jelema suserian sorangan we. Nyaho urang kunaon mabok kepaayang ibu. Emang urang aing dipanggil kos kitu. Tuh ya, terus sarua bae. Jelema susumputan su. Pamalingan ya budak. Emang budak aing baheula maling. Tah pas gitu. Moal nyaho kanu ria kecuali nu sok ria. Moal nyaho kanu ujub kecuali nu sok ujub. Moal nyaho kanu ikhlas kecuali nu sok ikhlas. Moal nyaho kanu khusuk kecuali nu khusuk. Nu mantak layaripul wali ilang wali. Moal aya nu nyaho ka wali kecuali wali deui. Nyaho kajen lirikanana oh wali naon aya tanda-tanda persamaan diri aing kos kitu teh ya diangkat jadi wali itu ge aya aing teh baheula salat ngeunaheun jasa kos kitu tingkah aing salat khusyuk aya di isi itu khusyuk teh budak itu bisa dibuat-buat kajen teuing urang dirapi-rapi Allah diperem-perem terus gerakan anak tetep bae dilirik lalagaan keneh mah kanyahoan bae kanyahoan tina diuk ge kanyahoan tina diuk biar tina diuk kanyahoan nu mantak Gus Dur teh diuk lain sambarangan kanyahoan ku ahli khusyuk kanyahoan diukna lain sambarangan okos jelema boga besi atuh diukna ge teu meunang bae ieu rapet ieu nu katuhu teh kudu nganggang bae kunaon itu abeh babari nyepak cek jangan kanyawan bae nya mah lamun sila-sila rapet embung digidit bae kitu kunaon ieu kahalangan ieu memang ti guruna jadi kudu keluar bae ieu kudu hareup teh ieu jang nyepak sia ieu geus kaja geus gitu bae mantap kayak lamun keur ngariung gae anu kieu bae pantas embungeun nya mah ka handap asa boga musuh bae pan boga pencama tolol. Jadi tanda-tanda kos gitu teh kanyahoan. Nah, iyalah urusan lu kos gitu teh dibere ku Gusti Allah tanda-tandana. Eueuh nu nyaho urusan gaib kecuali nu maha gaib. Hanya aya jelema anu dibere mukjizat nabi nyahoon tah boro-boro isuk boro-boro minggu hareup boro-boro bulan hareup. Geh lamun ku Gusti keur dibere cacak-cacak akhirat Kangjeng Nabi mah nyahoon jadi bere nyaho ku Gusti Allah. Tanda kiamat Kangjeng Nabi nyahoon jadi bere nyaho ku Gusti Allah. Tanda kiamat teh sakitu atuh dibere nyaho ieu ku Gusti Allah. Ketika Isra Kangjeng Nabi ditinggalikeun tingkah-tingkah manusia anu disiksa teh anu buukna, anu letahna, anu beteungna dayut, anu bobogaana gede dan lain sebagainya. Eta teh dibejakeun gaib cuman ditinggalikeun ka Kangjeng Nabi jang caritakeun ka umatna urang nyaho nu gaib ti Gusti Allah nu maha gaib melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya deui waliullah nggih lamun keur dibere dibukakeun hijab trek nya ge kaget tercengang itu keneh wah man ulama keur dibere maunah ku Gusti Allah tak kaget nya ge. Nah iyalah nu nyaho kanu gaib kecuali nu maha gaib la ya'lamuha illahu sabaraha tatama fatihul ghaib wa hiyal khamsa allati fi qoulihi ta'ala engke dihareup innallaha indahu ilmus sa'ah ke bakal dibahas kama rahul Bukhari sakumaha dina kitab Bukhari Kangjeng Nabi mafatihul gaib khamsun la ya'lamuha illallah ilmu gaib aya 5 nu moal aya nu nyahoon kanu 5 kecuali Gusti Allah. Hiji la ya'lamu ahadun ma yakunu fi godin illallah moal nyahoon hiji jelema isukan bakal kumaha nu nyaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah. Urang teu nyaho isuk buah hirup buah henteu isuk teu nyaho pagawean teh naon nu bakal dipigawe ku urang isukan teu nyaho hanya kebiasaan pajar kebiasaan eta bakal dilakukan isuk teu sabenerna mah nu mantak teh hudang begitu hudang teh bae jelema anu bersyariat mah pagawean naon nu ku aing deuk dilaksanakeun boga rutin naon kantor boga rutin naon pasar boga rutin naon pabrik boga rutin naon ladang ta eta teh syariat ngaranna nu kos kitu mah ta aing deuk ka ladang aing deuk ka
itu kantor pabrik syariat. Malah lamun teh mah jauh ka Gusti Allah poho kanu ngatur syariatna nyahona kapagawean bae jauh jasa sama jeung Gusti Allah. Tapi lamun ahli marifat mah lain gitu begitu hudang. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bakal dikumahakeun ti mimiti hudang ku Gusti Allah bakal dikumahakeun kuring teu nya. Saenggeus teh hudang kuring bakal dikumahakeun ieu isuk-isukna apa bakal diberangkatkeun apa bakal henteu bakal sehat bakal henteu bakal hirup bakal henteu tak ahli makrifat bakos kitu begitu hudang teh teu boga rencanana dipasrahkeun ka Gusti Allah nyanggakeun sadaya-daya Gusti abdi hudang teh ieu nyanggakeun ka Gusti teu boga rencana nyanggakeun kumaha Gusti ngatur ai urang mah begitu hudang tak rencana kantor rencana pasar berarti masih kene syariat tina hudang bae geus kanyahoan tak eta teh ya kanyahoan ku ahli Allah mah si itu marifat kunaon teu boga rencana nama nyanggakeun ka Gusti Allah si itu bersyariat wajin teuing ibadahna diadu-adukeun tarangna datang ka hideung syariat mah syariat bae kanyahoan langkah-langkahna aya tanda-tanda bersyariat. Teu bisa henteu kajian kuku moal bisa kacolongan aya deui nu begitu hudang nyana teu rencana henteu masrahkeun ka Gusti henteu walah wahuleuh leuwih jauh ti Gusti mah bersyariat henteu bertorekat henteu ieu mah kos kieu mah kudu dibawa ka grogol. Lima nomor kahiji teh jaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah. Nomor kedua wala ya'lamu ahadun ma yakun fil arham illallah. Nu nyaho naon aya di jero rahim awewe. Bakal jadi anak apa henteu ketika jadi teh lalaki apa awewe ketika jadi hirup apa henteu. Kemudian kadituna nu nyaho tanu di jero rahim kecuali lubah gaib Allah Subhanahu wa taala. Nomor katiluna wala ta'lamu nafsun madza taksibu gada nu nyaho naon bakal dipigawe isukan. Nomor kaopatna wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut nu nyaho di tanah mana urang bakal paeh apakah di kampung urang apa urang keur nyaba ka Lampung apa keur ka Surabaya apa urang keur ka Mekah keur ka Madinah teu nyaho urang teh bakal di tanah mana urang bakal paeh padahal geus diteuleun tandana ku Gusti Allah di bujal urang teh eta teh ceuk ahli hikmat hukama profesor Islam eta teh di dinya teh aya taneuhan eta mah dipiceunan ge aya deui dipiceunan aya deui tanda eta teh taneuh kuburan urang nah cenah mah dipiceunan bae ulah paeh bae paeh tah bang kayak gitu deui ku malaikat aya deui jadi ku malaikat tuh waktu piceunana nyokot deui malaikat tendenkeun deui ka dinya kitu bae terus kalimana wala yadri ahadun mata yaji'u bil matar nu nyaho iraha ieu turun hujan teh nyaho sakitu guludug sing jelegerna malam kedua peuting ka tukang wah sana hujan gede ye subuh can terang deui kurang geus kasieunan ngadengkeun guludug teh kilat gede jasa di deuleu keluar pohara amat nyapoek nyakilat wah asana gede jasa hujan subuh kabeurangkeun panas guludug di mana ka mana eta nu tadi nu nyaho kajeun ku kumaha ge aya urang keur tenang-tenang we ngobrol panas datang bebret hujan gede je teu kanyahoan kamari nu nyarang loba jasa hujan bae lu hajat ti kaler ti kidul ti wetan ti kulon wow dukun mamana geus didatangkeun ka dinya supaya ulah hujan sakala hujan bae ku aing leuwih hujanan aya jelema nu nahan-nahan datang ka botol di ayun-ayun botol ayun ku sia cek Gusti Allah hujan bae aing mah cenah ieu mah botol mah geus teu katahan ku halu wah tuh halu teangan ku sia halu ayun-ayun ku sia halu bacana ieu mah sempak ka luhur kentengkeun bila perlu dagangkeun ku sia di luhur kenteng hujan bae cek Gusti Allah geus sempak sagala di kaluhurkeun wah geus macem-macem teh asal anu hajat mah geus sempak ambaleh di luhur kenteng
Allah jasa. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tetap hujan wae cak Gusti dek dihujankeun wae. Oh nu nyaho, ya Allah, ya Karim. La ya'lamu innahu wa ya'lamu ma fil barri jeung Gusti Allah anu maha uningakeun naon nu bakal terjadi di daratan, nu bakal terjadi di tegalan, nu bakal terjadi di padang pasir, nu pada bakal terjadi di gurun. Aya sabaraha jumlah makhluk nu aya di luhur bumi ti mimiti hewan nu berakal anu berpikiran manusia ngaranna sa Indonesia nu sabaraha jumlahna secara nasional nu berKTP nu teu berKTP na teu kahitung secara sadunia berbagai negara 5 benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, benua nah Australia tak ieu teh aya sabaraha kabeh Allah nyahoun. Aya sabaraha gajah di luhur daratan Allah nyahoun. Aya sabaraha kuda Allah nyahoun. Aya sabaraha kitu embe domba kabeh uncal orai kasirem-sirem katu-batu mah Allah nyahoun. Eueuh nu teu dikajahokeun ku Gusti Allah jadi ada melanana. Nu eta kurang-kurang yakin ka Gusti Allah, ieu ayat ieu ye. Tancepkeun ka jero hate, plakeun, rak. Kubur di jero hate. Boro-boro aing kumalandang, tatangga aing ge nyahoeun, pamajikan aing ge nyahoeun. Tuma nu teu kanyahoeun ku sasa, Allah mah nyahoeun. Sirem nyahoeun Allah mah. Wa ya'lamu ma fil barri. Jeung deui di samping nyahoeun Gusti Allah sabaraha anu sehat, sabaraha anu gering. Nyawan Gusti Allah sabaraha nu deuk ditambahan aya panjangkeun umurna datang ka ajalna deuk sabaraha nu dipaehan Allah nyahoeun jasa sabaraha anu ngalahir poe ieu jeung sabaraha anu kitu paeh nyahoeun wa ya'lamu ma fil barri luhureun daratan-daratan luhureun bumi Allah nyahoeun kabeh. Mata urang boga kayakinan ieu jadi wali boga kayakinan ieu Allah mah nyahoeun. Sasanya nyahoeun mah isin urang ka Allah, isin amat ya. Aing dikanyahokeun ku Gusti Allah urang keur nonton TV bae hiji, aing kanyahoan ku Gusti Allah ieu aing keur nonton TV isin ya. Isin ya. Picen TV ganti nu gede. Isin urang ka Gusti Allah, teu kudu loba lemah di kamar ge Allah nyahoeun beuh, ieu aing lamun maksiat di jero kamar isin amat ka Gusti Allah nu mantak. Terus adab waliullah mah lain bae di nu loba jelema di jero kamar ge make adab-adaban bae. Mentak waliullah mah sangkilang deuk mandi bae deuk mandi. Mun aya talasna make talas di dieu atau make samping teu kadeuleuh ku manusia tapi Allah mah neuleuh nyahoeun. Lamun eueuh diu ulah kena kadeuleuhan. Oh diu rapi dijebur gegerah. Allah nyahoeun biasa batur teh jahoeun Allah teh urang lain guruang wih siapa gede amat tuh ya blak ngadu lu kos itu Masya Allah wa ya'lamu ma fil bar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu kan anjir Nabi manggal poe 3 poe sakali ke saminggu sakali terus ka ditu eta bulak-balik ka gunung emang nah henteu capek atuh Kangjeng Nabi mangan saukur katigalina doang ku urang plek 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 tuturkeun ku urang coba urang nuturkeun Kangjeng Nabi naik ka gunung ujianna datang ke tengah bage mad tunggu mad teu kuat teu kagak nganggang teng 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 tek. Itulah Tuan Syabdul Qadir dongeng ka Gusti unjukan Gusti asa ku capek-capek teuing langsung dibere ilham teng peureum Tuan Syabdul Qadir baca ieu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ala qalbi hatta yurwa Bismillahi ala rukbi hatta taqwa Bismillahi alal ardi hatta tutwa. Bentak Tuan Syabdul Qadir langsung dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ala qalbi hatta yurwa
Bismillahi ala rukbi hatta taqwa, Bismillahi alal ardi hatta tutwa. Lempang Tuan Syekh Abdul Qadir nganggang lempang. Jangan Tuan Syekh Abdul Qadir datang ke gunung atau datang ke leuweung terus ibadah dibaca deh seperti tadi. Eta diuk teu robah-robah teu kudu ngadahar uduk. Teu kudu ngadahar uduk di handapeun tangkal Ambon teu kudu. Datang diuk teh. Ieu mah uduk 2 piring. Kopi, rokok. Modalna ngaji teh gede. Bebeja ka pamajikan aing moal ngaji teh gede modal. Tapi datang ke jero majelisna Masya Allah sakumaha cucukan teh bujur goyag-goyagan jangan nonton TV mah teu kitu anteng teu dibacaan baca eta tah teu meunang direkam tapi lamun talar sakaligus eta dibaca ku urang pujianana manjur teh kuduna kos kitu ilmu mata ada ngetak manjur guys teu kudu direkam-rekam dina HP wah ku adi deui teh saurang lulus balik Berita kedua karena Allah tolong diberitakan kepada nama Haji Supinah segera nama Hajah Supinah segera pulang karena ada yang meninggal dunia di depan parkir ditunggu tulisan api dokter dari budak ditunggu di depan parkir sekali deui kepada nama Hajah Supinah segera pulang karena ada yang meninggal ditunggu di depan parkir terima kasih orang mana sih atunya wae gitu eta babacaan kos kitu jeung loba-loba deh teh keur carita ngajotos mah lu berek we moal sakali babacaan ti Imam Abu Hasan As-Sazili ti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hatta ti Imam Syafi'i di Imam Syafi'i emang kumaha cek Imam Syafi'i atuh jangan lawan musuh man teu kudu berhadapan delekeun ku urang delekeun bae geus delekeun ke nyana indit mun nyana teh indit urang nu indit salam Masya Allah eta babacaan tadi Tuan Syekh Abdul Qadir terus diturunkan ke muridna ngan teu sambarangan eta maka karak babacaanna doang diwiridna jem sabaraha eta nu mahal jangan buka kuncina sebab kula babarengan jeung abah kula ka Jogja eta teh mur waktu lantaran di Jogjana muriang naik mobil sedan supir Pak Sumantri orang Curug berangkatlah begitu berangkat model ti dieu atuh ka Banjar teh nu kudu dikejar saat eta mah atuh can aya tol tapi cuma 4 jam ka Banjar 4 jam tengah ti Banjar ke Yogyakarta kemudian cuman 5 jam beres ti Banjar ti Jogja ka Banjar deui nganterkeun kula sanggeus sakitu pan ceurik bae tah Haji Jalal teh keur orok keneh ceurik bae cak abah teh ulah ngendong urang balik bae kan rencana deuk ngendong ditulah balik bae balik horenganan abah doyong jadi mitoha horenganan keur digugulung nungguan abah di dieu naik mobil ti Banjar teh balik ka dieu ngan 4 jam ngah teh geusana pan isi mobil cara repet amat ti dieu ka Banjar ti Banjar ka Jogja ti Jogja ka jadi mun kurang dipikir teh teu kaharti kok cepet amat lamun ti Banjar ka dieu ngan 4 jam geus teu kaharti ka Bandung 3 jam naik na teh 3 jam setengah geus ader-aderan
eta teh mun mobil Avanza mah ngaguling di jalan komo pemere atut mau datang bae pokona mah wah ieu mobil nu urang meuli cash kayak murni Avanza mau datang sang kilang kuku mah ge apeng-apengan kecuali sekelas Innova lain deui geus rada berat soalna bobotna tah eta teh harita sedan lah dan biasa ka dieu 4 jam ti Banjar jalanna berliku-liku teu kaharti oh ieu orang dibaca tanu tadi teh mantak urang ge engke lamun deuk kilir baca eta cepet jadina tah Masya Allah ngan kudu dibaca heula jam sabaraha dibuka kunci kudu ditanyakeun ka Tuan Syekh Abdul Qadir Der eta jam sabaraha Qadir mana sih aya tak tidak babacaan model kos itu baheula kulantaran aya santri ditangtangan main bola bae di Bandung ditangtangan main bola kurang lembur santri teu bisa santri teu bisa der bae emang teu bisa santri mah main bola teu pugu operanan apa nya mah dioper teh lain ka hareup endahan ka tukang nah ieu mah der bae ku greget nah aya santri urang Banten ngadu didinya begitu bola ku jana disepak ngabledug pepes bola neangan bola anyar deui ngadadak meuli bola anyar lantaran tarung ieu mah atuh jeung urang Bandung jeung urang Wetan urang Banten jeung urang Wetan ditarungkeun berangkat deui disepak deui ku nya waduh cek urang Bandung ulah-ulah kena aing ke deui suku mun kena aing rengkot aing cak wasit geus-geusan bae geusan ieu boleh terus ke di main bola ieu Bang aduh lamun kena suku ra rengkot kabeh ieu mah eta teh aya babacaan pendek babacaan mah jang paranti nyepak teh asa ulah napas tarik napas kalur iya bak kok sakitu doang usapkeun ka suku gak coba ge tejeh ge coba anak urang ujian artinya parenek pembacaan nama parenek Masya Allah tapi lamun geus katae-kana atuh teu kudu musuh heulanan embe baheula kurang dicoba eta babacaan anu pohara luar biasa geus ditajribah ku para wali-wali Allah lempang ti dieu ka Surabaya perem bila perlu di luhur jalan kereta di titahna tak di luhur jalan kereta dicek luhur jalan kereta pan urang ngecek ilmu teh kitu lamun kagagahan kotok karak turun teh lamun diome ku urang man anakna galak tah nah kotok ge indungna ku urang toel teh aja urang ngebeten memeh kotok ngising urang heula atuh aya babacaanna tak eta Islam kaya dengan nu kaya itu Osama bin Laden geus sabaraha kali ditewak geus sabaraha kali di naon karana ditembak dan lain sebagainya tapi kan Masya Allah lolos adapun kamari maut ajal geus teu bisa diganggu gugat ajal tapi perjalanannya nanti mimiti ditewak mimiti dibantai ditembak emang teu ditembak waktu kerja Amerika ditembak begitu ditembak seriwe Osama lagi sekurang tembak seri sekurang Amerika lain jelema yang kaluarkeun ongko dikaluarkeun diteangan deui kunyana eta tah Osama bin Laden boga ilmuna ti mana ti Kangjeng Nabi mata atuh baheula eta teh anu di Bogor teh nu diasupkeun ka botol Masya Allah di zaman Soekarno diasupkeun ka botol pan jelema asup ka botol tak orang Belanda neuleuk ka dinya aya di jero botol waduh gini di jero botol teh kumaha ngalawanna aing mal bisa cek Belanda nya geus nyumput di jero botol Soekarno eta emang teu dibantai emang teu ditembak emang teu dianiaya ku Belanda beuh luar biasa can waktuna maot mah teu bae seret di kumaha nang ti mana ilmu Soekarno menang tapa ilmu para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala mantak dek jadi pamimpin teh kudu tapa heula mantep urang nuturkeunana
nyana jadi kalang dada masyarakat diharap ketika ngalawan musuh aing diharap ngeunaheun kurang teh karasana kadada kos urang babaturan bareng yang babaturan lempang ti peuting aju kerek tenang insyaallah kasih anak tuturkeun aing ku sia atawa sia diharap aing nyekelan sia jadi mau ngeunaheun kanu nuturkeunana ieu mah pamimpin teh kerek naon asana ya juri kira ya asa ulah lompat yuk ada banyak pemimpin kos gitu atau tuh ngomong deh berat lah tuh acak-acak tuh neta kudu boga babacaan paranti ngaharepan musuh geus leungit kuari kos kara itu mentek geus eueuh nyalian geus eueuh harismaan Islam teh kunaon eta nu mantak laas ku Golkar dilaaskeunana teh bel ku Golkar mah kiai wiridanana teu manjur lantaran kadatangan Golkar teu malanjur kiai Golkar mah kabeh Golkar aya salian Golkar suarua bae termasuk sekupi teu manjur kudu cicing bae abeng malah lanjut nyekelan ilmu wali mah berat teh tapana lain wiridana mah gampang tah mah di buku ge loba tapi tapakna nu hese ge anti terhadap dunia anti terhadap pamer menta maksudnya anti menta ulah menta eta nu berat daya Ki Zaid kajojo ku Ki Umar atau bohewel kemudian menurut cak adat mun teu gegeraan ditambahan bakal maot ai praktek bener-bener maut walau tarokal majruh mun ngantep Zaid anu bohewel ila jajurhin kana nambahan bohewel na muhlikin anu cek adat bakal mautkeun pamata kulantaran diantep haju maut Ki Zaid wajabal kisos tetep bae Umar wajib kisos balas pati deui paehan Ki Umar teh masya Allah. Walau alqahu ala ma'in la yu'adu mugrikon pamakathafi muntajian kamun basitin pamakathafi muntajian hatta halaka Ki Zaid gelut adu omong ejeng Ki Umar kulantaran Ki Umar mah rada gagah kabeneran gelutna di handapeun di luhureun empang ai empangna ngan saukur sabiti sakit empang nate sadengkul doang caingna sadengkul doang jeung empang nage lah tepati gede dicekel kulantaran Ki Umar mah pernah belajar pencak di Cikalong cekel balangkeun buah ka empang mun kira-kira Ki Zaid hudang salamet mun kira-kira Ki Zaid haju ka sisi salamet eta mah Ki Zaid dibalangkeun ka empang nya nama cicing bae blor teh Ki Zaid cicing bae ngojain teh hudang teh mul hudang mah salamet tapi nyana endahan turun miring teh artina aju tenang-tenang we di jero cai teh kieu blor teh Ki Zaid atuh Ki Umar ge kageteun dibalangkeun ka cai sakitu aju teh hudang deui digerokeun ku Ki Umar hudang sia tetep bae jadi teu hudang gitu kadengeun pan dicai mah hudang sia tetep bae teu kadeng benang 10 menit kerbek setengah jam geus rada goyang-goyang aya sajam kalur pae ngambul kalur pae Ki Zaid teh dibalangkeun ka cai nu deet anu henteu bakal ngerem mun hudang ge cenah mun hudang bakal bisaeun teu kudu ngojai deui jacaina ge boro-boro sabeungan ge sabitis doang atau sapingping doang tapi Ki Zaid da dibalangkeun ka jero cai endahan ngedeng bae teu gerak-gerak acan kumaha mun kira-kira Ki Zaid gerak udang salamet tapi Ki Zaid dibalangkeun ka cai cicing bae walau alqahu lamun Ki Umar malangkeun Ki Zaid pimain ka jero cai caina nu layu adu mugrikon
tekareken bakal ngerem kamun basitin caina anu ngampar anu tenang aiprak pamakasa di jero cai Ki Zaid cicing bae bahkan mutonyian pihi nyana teh miring-miring turun miring di jero seperti nu menikmati aiprak teh barang kebal saja mata walewi hatta halaka bungkiang pae eta Ki Zaid teh takumaha teteh hukum anu kitu pahadarun kasia-sia tamat aya kisos henteu kaki Umar diat ge henteu naon sababna sarua jeung bunuh diri berarti tama Ki Zaid jaksa kira-kira mun Ki Zaid hudang bisaeun mun Ki Zaid hudang teh bisaeun jasa tapi ieu teu daek hudang nyana di jero bae berarti bunuh diri tama Ki Zaid teh frustasi meureun. Emang begitu diselidik oh kematian Ki Zaid teh ieu mah katiti katutu hartina kumaha tata dina barang dideuleu dinas sanang kantongna teh aya surat barang dideuleu suratna dihandapna teh oh sekian kasihmu sayang aya dibaca di luhurna oh Kanda Zaid hubungan kita yang telah kita jalin selama ini barangkali hanya sampai di sinilah kita saling doakan mudah-mudahan engkau mendapatkan pendamping lebih cantik dari aku begitu pula aku hehehe mantep karena yang memisahkan adalah mungkin suratan di samping itu orang tua kita yang tidak ridho kepada kita untuk menjalin waduh sekian kasihmu Sarwiti Cikupa berarti Ki Zaid teh berarti putus cinta pusing nyana teh emang tadi nage meureunna nyana teh apakah baygon diinum ku aing apa minyak tanah ieu geus kitu bae aya prak adu omong jeung Ki Umar dibalangkeun ka cai ieu mah berarti kabeneran lah aing geus bae di jero cai bae lah dikira-kira seperti eta lantaran aya tanda-tanda bahwa nyana diputuskeun cinta ta eta teh lamun nyana hudang eta salamet dikira-kira sebab naon cai nage deet jeung atuh deui teu membahayakeun kemudian paeh hadarun teh mah Ki Umar teu kudu dikisos teu kudu bayar diat lantaran motif daripada pembunuhan zahirna mah dibalangkeun ku Ki Umar orenganan tabab pasti bunuh diri teh mah Panggilan kedua untuk Hajah Supinah dari Kedaung Barat. Hajah Supinah dari Kedaung Barat segera pulang karena keluarga ada yang meninggal dunia. Ditunggu sama Haji Ar di parkiran. Pada Hajah Supinah segera meluncur ke parkiran. Ialah soal pembunuhan, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Mughrikin la yakhrusu minhu ila bisyahatin Ki Umar malangkeun Ki Zaid ka cai kebenaran caina ieu adalah mughrik lantaran dideuleu ku urang ketinggian airna ieu adalah ngaliputan Ki Zaid liput di Ki Zaid jero berarti liput di Ki Zaid jero komo budak macacak-cacak Ki Zaid dia liput Wari kumaha lamun Ki Umar ngalungkeun Ki Zaid ka cai anu caina ngaliputan Ki Zaid jero berarti atawa caina kenceng anu ngabahayakeun model dikali disadane caina gede atawa di ditu di pintu air nu sok itu naon karangarana kencengna dibalangkeun ka cai nu model kitu kumaha tah lamun maot jadi balangkeun ku Ki Umar ka cai anu gede nu ngaliputan Ki Zaid nu moal bisa salamet kecuali kudu ngojay
mun ngojai mah salamet ngan ieu mah teu ngojai na teh dua masalah mungkin bae karena teu bisa atau bisa ngan aya gangguan angin. Ngojai mah ngojai tapi aya gangguan angin gede atau ombak terlalu gede atau teu bisa ngojai. Ieu kumaha tah lamun kos kitu? Ki Zaid dibalangkeun ka Cisadane kebeneran teu bisa ngojai. Bailam ya sunha lamun Zaid teu bisa ngojai. Naima Pak Amadun berarti sarua jeung ngabunuh ngahajak nama Ahmad berarti ieu mah atuh Pak Amdun kos kitu mah kisos deui bodoh nya umat. Balas pati kisos Zaid dibalangkeun ka Cisadane ku Ki Umar kemudian Ki Umar teu bisaeun kana ngojai paeh Ki Zaid teh kisos Ki Umar. Atawa aing ngojai mah bisaeun ngan kabeneran diborong kos digapit leungeuna di talian sukuna di talian dibaringkus aju dibalangkeun ka cai sanajan bisa ngojai hese lantaran dibaringkus paeh Ki Zaid teh kisos Ki Umar. Insyaallah awas jaminan atawa Ki Zaid keur ngorana mah ieu hebat jasa ngojaina lantarannya nama aya keturunan Bugis. Urang Bugis bapan Masya Allah di jero teh di jero cainya nama biasa kuat genep jam di jero cai. Wallahu alam ta urang Bugis kumaha meureun. Urang lamun deuk ka Lampung bae ka Lampung di kapal malangkeun duit eta urang Bugis di jero teh tah perebut duit. Ya Allah sajam 2 jam di jero eta di jero Masya Allah. Nah ieu konon cenah keistimewaan orang Bugis di jero cai teh bisa genep jam tapi mun maca Quran mah teu kuat teu. Orang Bugis eta ngojai mah jagona jago jasa ieu teh Ki Zaid teh ngojai teh cuman kuari mah setruk jadi teu bisa ngojai atuh boro-boro ngojai mah boro-boro ngojai setruk mah leumpang dihararese lumpuh atawa setruk kebeneran boga masalah jeung Ki Umar lah cek Ki Umar ku aing lewatkeun dia dicekel balangkeun ka Cisadane paeh kisos Ki Umar teh sanajan bisa ngojai tapi teu daek ngojai teu bisa sanajan dibalangkeun teu bisa ngojai kisos dibalangkeun bisa ngojai ngan dibaringkus kisos dibalangkeun ayeuna ku Ki Umar teh lantara nyanana geus kitu naon setruk atawa lumpuh tetep bae kisos Ki Umar teh. Wa ilmana min haridun karihin wa maujin pasibu amdin Zaid dibalangkeun ku Ki Umar kalawet sabenerna mah Ki Zaid teh jago jasa ieu ngojaina lantaran aya keturunan Bugis begitu manehanana muncul ka luhur deuk ngojai teh angin gede jasa nabrak deui ka manehanana sehingga teu datang-datang ka tepi pantai teh lantaran nabrak angin bae leles Ki Zaid teh geus eueuh tanaga kuari mah jagona Ki Zaid ngojai lantaran berhadapan jeung angin eueuh jang mun tayang naon bae papan ke naon paeh Ki Zaid teh sibhu amdit berarti ieu termasuk kana sibhu amdit diat 100 onta. Masya Allah mahal jasa nyawa teh mahal. Oh maujid atawa Ki Zaid dibalangkeun ka laut kemudian jago aing ngojai nama ngan begitu ngojai berhadapanana jeung ombak anu sakitu luar biasana nabrak ombak teu bisa-bisa teu nepi-nepi deangan jang pamuntayangan misalna papan karet ban komo parahu mah eueuh sehingga nyana leuleus jasa geus teu daya teu upaya paehlah Ki Zaid Ki Umar jatuh hukumna sibhu amdi. Kumaha lamun bisa ngojai ngan nyana teu ngojai Zaid jago jasa ngojaina dibalangkeun ka laut tapi nyana teu daekeun ngojai wa in amkanahu wallahu a'lam bissawab.